neangan guru semet guru pikih mah kitu bae datang ka Irak ge datang ka Iran atuh kitu bae guru lamun neangan guru pikih mah moal teu kos kararitu kitu bae terus salilana kitu bae salilana cukup ku cukupna tetep bae menta bae kitu bae terus datang ka mana ge datang ka Azrak ge kitu bae emang negara Azrak mah negara jin pas gitu kuduna kurang neangan ka guru ruhani sup datang hese dipanggihanna lagi kecuali mau duit itu beres deh be saya ada guru ruhani tah lamun kiai kulan-kulah yang ngaguru mal ngamuridkeun aing mah hese ngaguru lagi lain oh saya ada guru tarekatnya ya amalkan gusia fotokopi bikeunan gusia ye sakumaha salat ondang gini ke pendopo aja mau gusia mah nyabibnya hese kiai kula bae teh ngaguru bae hayang ngaguru ya tuh kitu bisa kan teu mah wayahna bae pangbimbingeun boro-boro ngabimbing dirinya tuh aing can bisa hese lamun urang encan hayo bae nuturkeun sapoe sabulan satahun bangunan geus bener-bener bertekuk lutut kakarat oh maneh bebeneran ieu teh hayang ibadah teh muhun geus siap ieu teh ibadah teh lain siap-siap deui siap jasa boga warung boga jual habak ayo duitna ka dieu geun kieu upload deui bae siang warung sanggup ninggalkeun warung sanggup udah anu mendak sanggup abdi hayang ka ditu ka lembur abdi oh iya sakuari kerja di naon di negara abdi jadi gubernur sanggup ninggalkeun gubernur sanggup ngan abdi yang jadi menteri itu siapa opo ngajerohan atuh tawa ente abdi mah siap jasa siap aju sawah aya jual jadi beneran sih ya bener